Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Isukna ku identik kepala ruangan emergensi Jaka bisa asup nepungan adiguna nugas ketenjo tepi kahariwangeun teuing ngan manehna can pati eling pisan gawena teh ngan saukur sasar nyebut-nyebut anakna wae enak gelis tepisan-pisan papi niat ngalengitkeun nung iya hukuman ke papi nabet nung teh ngadenge kitu janghok Jaka ngajanghok red ka pamajikanana nu carindul diuk gigireun salaki na nu ngagoler sakapeng nyonya adiguna nyusutan cipanona ku saputangan pulas bulaong ora tapi teburung unggek nenyo Jaka datang teh dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun sawange nyaurkeun kitu saurna sanes niat ka Nung tapi nah Nung nu keuna ceuk nyonya adiguna mitra kaumdang adiguna memang ngahaja rek maehan tapi lain kakirana tangtu rek maehan karsa sesuai jeung katerangan karsa cenah mobil nu rek dipake ku manehna kaburu dijewang kukirana nu terus langsung dipake tetela nurek dieuweuhkeun teh Nyi Karsih jeung Karsa ku adiguna lantaran dianggap bakal ngaragrageun martabatna salaku hiji jalma anu dipihormat kalungguhanana ku masyarakat saperkara nyaeta nu kahiji Nyi Karsih kakandungan ku manehna ari nu kaduana Jang Karsa dianggap nyaho pisan kana kaayaan dununganana. Tina hal manehna ngilu ngarojong praktek penggelapan agen-agen narkotik oge ngilungan anggota penjualan wanita ku jalan nyumputkeun inditna ka luar negeri. Kabeh bukti aya dina leungeun Karsa. Tapi naha atuh dasar tulisan takdir bet kirana nu make mobil teh singkat ieu carita sabada permisi ka nyonya adiguna Jaka ngelumpatkeun mobilna ke kantor polisi rek nepungan pada rajat nepikeun dedengeanana bieu
atoh pisan kapanggih raratan ngeunaan mautna kirana teh tepi ka poho nyamper suminar. Hiji-hijina wartawan awewe nu ngabantuan beresna ieu panalungtikan. Tapi sanggeus tepi ka kantor polisi, horeng Padarajat mah geus nyahoeun yen adiguna teh nu sanyana boga pokal maehan, najan lain kirana nu ditujuna karma ieu teh mitra. Senjata makan tuan, cek Padarajat. Ari karsa? Tanya Jaka. Enjing ge kenging wangsul. Malih dianggap masihan keterangan nu lengkap, boh alam boh karsa. Kukituna kapendak deui puser-puser perdagangan narkotik sareng istri-istri gelis yang kenen ka luar negeri ku perantaraan karsa sareng alam eta teh. Sanes teh hidang alam teh atunya. Sakapeung kumaha? Mun mayunan adiguna sareng kulawargana. Enak. Tos lami manehna milari waktos nu sae kanggo ngabongkar Rusia ngeunaan adiguna. Lantaran hoyong ngalepaskeun indungna tina katerlibatan adiguna. Kalaresan manehna kungsi labuh nuju di SMP. Ti harita alam disangkan teu cereug. Kaayaan kitu teh dimangpaatkeun ku alam pikeun nyumputkeun maksudna nu sabenerna. Ari Gafur? Kieu atunya lengkap nama. Adiguna sukses dina usahana, margi tos tiasa nyimpen kapercantenan pamarentah. Semon. Terus kumaha Pak? Dugi ka ngocor tender teh ka manehna. Nanging rupina tina kasarakahanana nyebabkeun manehna tiga brus kupulana serangan. Salian ti kagungan garwa manehna gaduh kukutan di sababaraha kota eta teh. Unggal kukutan di imahan tur mewah kahirupanana. Diharapkeun salah saurang tiasa mere turunan. Nanging nyata teh di luar dugaan nu masihan turunan teh bet nyikarsi. Kulantaran ngaraos martabat na bisi turun ari kedah kawin sareng babu mah manehna mungkir. Nanging basa diguliksa ku karsa anu martahankeun status adina tina sesebatan awewe ngandung tebapaan. Tah kakarek adiguna teh sieunun sabab karsa ngancam tur nembongkeun bukti yen manehna nyaho pisan kana kacuralingan adiguna. Begitu tah. Semua. Taya deui jalan iwal ti kudu ngaleungitkeun karsa jeung karsi. Ngahaja nyervis mobil supaya teu dicuriga. Mobil teh sina dikaluarkeun ti garasina ku karsa eta teh. Ya, ngartos Pak. Nya kaharti pangitan ku saderek wartawan. Sumuhun kartos Pak. Saparantos di luar kalawan gemet gapur megatkeun saluran oli rem. Oh jadi gapur, mohon gapur. Sangkan remna los, mung sakedap. Disangkana teu aya nu nangenan, padahal alam ningali pisan tina jandela. Da mobil kabeneran diparkir ku karsa teh deket kamarna alam. Mohon. Terus kumaha Pak? Ngarah teh dicuriga gapur asup deui ka jero. Harita ku kirana dititah nyieun kopi. Ari kirana tas nalik indungna harita teh. Nanyakeun nyanteuna yen dirina teh lain anak adiguna pituin. Semon. Geus meunang kayakinan mah kirana maksud rek indit ka biduri bibina. Oh iya. Terus rek nyaleksek sanyana mah saha dirina teh. Ku alam dicarek, da manehna geus nyahoeun. Mobil teh beres, malah karsa ge nu teu nyaho naon milu nyarek, da mobil rek dipake ku manehna teh. Semon. Terus kumaha Pak? Karsa sieun kaburu di arah Pati mata rada parabut mobil teh. Ari karsa yang geura indit meureun. Mohon. Gusti nang tayungan keneh karsa jeung Nyi Karsi. Sekarsa kirana gegeroan da meureun geus karaseun mobil teh los remna. Hanjakalna teh panto besi memang geus dibuka. Jadi kirana henteu nabrak panto keluar. Mun panto nutup keneh mah bisa jadi kirana moal tepi ka henteuna.
pasti nabrak panto. Semohon. Kartos mohon. Nya, laras Pak. Tak kulantaranya nyalahan, semohon. Sararea jadi tepuguh rasa. Unggal nurek nepungan dicuriga. Ari alam geus ngadenge jeung ngarasa lamun karsa teu buru-buru indit matang tuh bakal diarah patina lantaran numunggaran gagal teh. Duanana dititah nyumput di tempat nubuni ku alam. Oh. Gitu. Nya. Malah kaburna karsa jeung karsih katut mautna kirana teh ngajadikeun goncang pikiran adiguna nepi ka tega kana nyawana sorangan. Hanjakal Gusti teh widieun meureunnya. Semohon. Tah kitu saderek jaka. Kakoreh katarangan teh tadi wengi ge. Kabukana teh tina adiguna kalalaban lantaran kasalahan sasaran. Cek pa polisi nerangkeun kalayan Daria. Dupinya saleha ditan. Tanya Jaka deui sanggeus ngaulang sajongjongan. Oh tangtu. Nah ditahan Pak. Manehna mantuan kajahatan. Oh. Kumaha keterangan Pak? Ya, basa gapur keur ngaruksak rem. Sumohon. Manehna ngahaja api-api ngalilipur Nyi Karsih. Bari mantuan beberes. Maksudna supaya karsa jeung Nyi Karsih ulah waka keluar. Ngaran teu nanganan naon anu keur dipigawe ku Gafur. Ah, dipiwarang ku sajen apa? Sadayana jadi titah ku adiguna. Oh, oke. Apa punten Pak? Kumaha? Koran Pelangi Pagi kedah nomor hiji ngamuatnya panya. Margi sumberna ge ti abdi pan. Nyaheug sok we. Tembal polisi kalayan Daria. Mitra kaum dangu. Heuleut 2 poe ti harita ngajeblag aksara dina halaman kota Misteri Imah Agreng Tungtung Bandung. Minangka headline-na Pelangi Pagi ngadadak ceuyah ku nu mareuli. Ku wartawan nu nepungan ku polisi nu nganuhunkeun. Beres tugas teh poe eta Jaka bisa nepungan dia. Karunya cenah hayang dianter ka salon, hayang dianter ka tempat kuliah, jeung hayang dianter meuli sapatu. Buruna sia Jaka, cek Suminar ti tukangeun leungeunna nu marecut ditewak. Ngok cetaan rek diambung api-api.
Sun bae nya buruhna sunnya. Embong kangenahan sia mah buburu nyatu diupah beas. Digitukeun Jaka Seuri. Lelewa terus nama wartawati wanian teh hayang dipangmelikeun buku perang Irak perang Iran sagala. Hayang dipangmelikeun buku serial Laura Ingalls, hayang dipangmelikeun loket dan nu heubeul geus butut cenah. Ukur nyanggupan teuing irah arek dibere mah sok kaburu poho manehna terus nulak cangkeng. Lain mangga Yahudi. Ari wartawan nu nulis ieu berita rek tulis Sumi mantuan deh, rek mantuan nulis. Embung sieun diarah. Bari gentong diaranan segala. Karunya kitu mun Jaka diarah. Nya karunya atuh. Melangnya Nyaw ah. Nyaanya ka Jakanya. Serahkeun heula dia. Pan Arjuna G2. Dia Subadra, Sumi Sri Kandi. Arjuna mah atuh da pangkat. Manehna mah jadi dipati di Madukara, puguh kabogohna ari Jaka pria wartawan make hayang dua teh. Jaka Seuri nanyonukeun ngagonjak kitu teh. Bari ngadelek. Was ku delekna. Ari dia was ku nyimitna. Ngan duanana ge pikayung-yuneun. Bingung milihna. Mitra kaum dangu Jung cak Jaka cengkat nyeri cangkeng diuk lila teuing. Beres ayeuna mah rek samemena lalajo heg film Aralus, The Hunter, The Adventurer. Jangan ambil nyawaku karesep Sumi jeung dia. Enter the Ninja Hagzia. Tulisan beres. Jaka mau teh pamajikan dokter Kresna teh cenah aya keteberesan. Lantaran teu memenuhi syarat pikeun disebut bunuh diri. Da geus beres imah agreng mah sok ayeuna dimimitian deui nya prak ayeuna talungtik misteri maotna nyonya dokter Kresna. Cek Pak Ubun. Teu kireum-kireum terus indit deui. Ngadenge kitu Jaka melengek dayagdag diuk deui dina kursi. Suminar ngagik-gik Seuri tina kursi na terus jebi. Bari ngomong puas cenah. Aduh nasib cek Jaka bari garo-garo teatel. Si Kiki wartawati teh Seuri mesin tikes can di bajuan balpoin can di turuban geus nungguan hancaeun teureun eureun. Sapanjang Jaka betah keneh jadi wartawan kriminal mah. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge kasadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe
nuhaan TV Sobat